Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang narasikeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyetera carios si doclo cupu sakti guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok salaos dongeng basajan, malah manar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Numar ulang teh bari suka bunga teu ieu sadar lamun pagawean teh mangrupa hiji kajahatan nu bakal ngondang perhatian urang karajaan. Lantaran juragan Purwa teh geus laporan ka bagean keamanan lamun di wewengkon sisieun muara bakti teh geus dibegal ku para bajo. Ku kituna sababaraha prajurit teh laju mariksa mapai-mapai walungan make rakit. Nu maksudna mah taya lian rek nyusut tapak lacak eta bajo kudu sagancangna wis cenah kapanggih. Kudu sagancangna kacangkalak komlotan si doclo sapara kanca. Anu geus tepi ka pademukan teh laju rareureuh dina saung rangon. Sedengkeun ari di walungan nu teu jauh ti dinya katempo sabubuhan prajurit teh keur mariksa we kaayaan. Numutkeun laporan ti Juragan Purwa mah. Kajadian teh dipalih dieu cenah Kang. Nya hayo. Pariksa sugan urang teh meunang pituduh. Kamaran eta bajo lalumpatanan hayo. Siap Ki, mangga. Sabagian prajurit aya nu hanjat ka darat laju mariksa kaayaan. Sedengkeun ari di deukeut Ranggon kabeneran si Sarkim teh hayang ka walungan hayang ngising. Basa nempo sabubuhan prajurit teh atuh maneh kaget. Boa-boa cenah eta prajurit teh keur neneangan maranehna puguh rumasa manehna teh geus nyieun tindak laku kajahatan. Si Sarkim nu tadina arek ngising teh jadi teu tulus. Laju nerek deui kana luhur tangkal asup deui ka saung Ranggon bari terus laporan ka si doclo. Alah cilaka Jang. Cilaka. Di hana parantos seueur prajurit ya. Kawasna bae mah keur mariksa ieu kaayaan nuju milarian urang ya. Nu bener Mang. Jadi geus aya prajuritnya. Leres pisan manggawe pariwas ku Ujang. Si Rabet oge atuh maneh kaget ngadenge kitu mah. Nu bener si Sarkim. Bener aya prajurit euy. Nya Kang cilaka. Meureunan eta prajurit teh keur neangan urang. Kulantaran jelas kapan urang teh geus nyieun tindakan kajahatan di ieu wewengkon Kang. Yo pasti euy. Eta anu dibegal ku urang teh pasti geus laporan ka para prajurit. Kumaha atuh ari geus kieu Jang yo. Sugan teh moal wakaburu-buru datang eta para prajurit teh Jang. Halah cilaka yeuh. Lamun nepikeun ka urang kacangkalak katewak atawa kanyahoan panyumputan urang di dieu. Cilaka. Ulah salempang ulah sieun. Keur doclo mah bunga we nu aya eta prajurit teh aya datang nyampeurkeun ka dieu. Keun ku doclo bakal dising hareupan. Nya harina mah kitu. Eta para prajurit teh kudu sagancangna diungkulan Jang. Dising hareupan ku Ujang. Bisi-bisi kaburu nganyahoankeun ka pademukan urang nu caricing di dieu. Matak cilaka yeuh. Pokona mah eta para prajurit teh kudu sagancangna dibuburak Jang. Sida ngajauh ti ieu batembatan. Tenang Mang, keun eta mah urusan doclo. Keur doclo mah enteng sapira ge nyang hareupan para prajurit. Kapanan eta pisan anu keur ditutungguan ku doclo teh hayang ngawarah para prajurit. Pokona mah carungguannya caricing di dieu. Ayeuna doclo bakal turun. Nya Jang, tapi kahade Jang. Ujang ulah nebikeun ka beunang kacangkalak yeuh.
Nyamoa atuh mah beunangkeun we tenang, nu penting mah lalajoan we lah. Kudu oclo eta para prajurit teh bakal diwarah. Si Docel guragir we turun tina luhur tangkal kai. Geus aya di handap mah laju ngagujubar ngagajleng ka walungan. Kecebur, sakabeung mucung hul bari ngintip-ngintip ka para prajurit. Anu katempo caricing dina luhur rakit sabagean aya di darat keur mariksa kaayaan. Jelas eta prajurit teh teu saeutik aya kana welasna. Loba oge geuning prajurit nu datang ka dieu teh. Keun sia ku aing bakal disinghareupan, bakal diwarah. Dagoan sia, aing bakal ngajadikeun yeuh. Kituna teh si Docel laju we ucul-ucul mukaan baju. Ukur dicawat wungkul we, lep atuh ngalalap deui kana jero cai. Bari nyampeureukeun kana rakit anu ditumbakan ku para prajurit sedengkeun dina luhur rakit. Ki Mangli salaku pupuh eta prajurit teh henteu sadar lamun kalebah dinya teh aya nu nyampeureukeun nyaeta si Docel keur ngobrol we jeung sababaraha urang anak buahna. Terus terang keur akang mah jadi penasaran. Nah para bajo ti mana? Nya nu geus kemawani nyieun tindak laku kajahatan di ieu wewengkon. Sok padahal kapan ieu wewengkon teh teu luput teu lepas tina pangawasan urang anu sadar ieu ngajaga keamanan. Mohon Kang, eta para bajo teh aya kuwanian. Suruh ajeng nangtang-nangtang ka urang kaya kitu mah. Pokona malamun kacang kalak bareunang ulah diberi ampun tuman. Urang payahan we kabeh Kang lah. Ngarah teu dedeyeun, ngarah eueuh jalma jahat anu kumawani nyieun kajahatan di ieu wewengkon. Nya bener. Lamun bisa beunang mah pokona mah eta jalma jahat teh ulah diberi ampun. Urang bencit we sakalian di dieu jadi tumbal ieu walungan. Basa keur jongjon ngarobrol. Teu kanyahoan kana rakit teh aya anu ngeuneuk-ngeuneuk. Riek atuh eta rakit teh jadi oyak. Kan bae oyak teh lain ku cai ieu mah jiga aya nu ngoyak-ngoyagkeun. Puguh atuh Ki Mangli manehna mani kaget. Laju tumanya ka anak buahna. Ai, naon ieu teh? Nah ieu rakit teh jadi oyak-oyagan kieu, aya naon ieu aya naon? Duka Kang, duka aya naon? Kunaon ieu teh anya geuning jadi oyak-oyagan kieu yeuh. Acan leungit tak kagetna. Teu kanyahoan ka luhur laki teh aya nu ngagajleng. Hiji ciri makhluk anu awakna teh buntet. Jelas basa disidikeun mah tangtungan saurang jalma. Ngan bae teu ilahar eta jalma teh. Malahan mah ukur make cawat wungkul. Saha ieu teh? Saha? Ngaran aing si Doclo. Aing nu ngakeukeuh di ieu patempatan. Aing teu ridho ku maraneh digiridig. Aing teu mikeun maraneh daratang ka dieu. Maraneh kudu narimakan akibatna. Puguh atuh Ki Mangli sabaraha kanca teh mani kaget ngadenge kitu mah. Kulantaran kakareun teuing manggihan eta makhluk. Anu ngakukeun ngaran Docel nu cenah nu ngageugeuh di eta walungan. Anu teu mikeun lamun eta tempat teh didatangan ku maranehanana. Sakedapan mah Ki Mangli sabaraha kanca teh ukur bating harulang we. Dina kaayaan kitu. Si Docel laju nikrikeun suku katuhuna kana eta rakit. Geblik! Rakit teh ngadak ancur atuh. Nunumpakna nebikeun ka bating kejebur. Sabada mireungeuh musuhna teh geus bating kejebur. Si Docel laju ngacerelatna kejebur deui asup teuleum kana jero cai. Para prajurit anak buahna Ki Mangli nu aya di darat oge atuh mani kaget. Kulantaran ngadenge bi aya nu ngacelegur. Barang ditingali rakit teh geus amuradul. Baturna geus bating kejebur. Loba nu ngarojai kasisikeun jiga nu soak. Basa ditanyakeun aya naon cenah. Aya makhluk anu pikasieun awakna teh buntet. Ngakukeun ngaran si Docel anu kaluar tina jero cai. Eta si Docel teh anu ngageugeuh di eta batembatan. Nah laras Ki, tadi teh aya makhluk nu pikasieun nu parantos ngancurkeun rakit. Nya, kula kitu nyangka.
Bet kudu kawenehan panggih jeung eta makhluk anu ngakukeun namanya ngaranna teh si Doclo nu ngagegeh dieu batan-batan nu cenah mah heumungeun ieu tempat teh kagiridi ku urang. Cilaka ayo sakancan urang tinggalkeun ieu batan-batan bahaya rising hareupan teh lain jelema jahat kalah ka juri geuningan nya buah bangsa siluman. Ceki mangli ngajakan ka anak buahna pikeun guragir we sagancang ninggalkeun eta patempatan. Kulantaran inggis kurisi rempan gusugan sieun we cenah eta makhluk anu ngagegeh di eta walungan teh bakal nyelakakeun ka maranehanana. Sedengkeun ari si Doclo basa mireungeuh musuhna teh geus ararinit. Bari tingna kayaan jiga anu saroak jiga anu sieun atuh meni bunga. Laju hanjat ngalacat deui naek ka darat. Alah, sario non aing dipercaya we jadi jurig nu ngagegeh di ieu walungan. Dasar prajurit balalegug, tapi keun sia. Ku cara kitu maranehna teh geus moal kumawani ye ngambah ka ieu patempatan. Si Doclo laju disalin deui make baju. Geus kitu mah ngalacat deui naek kana luhureun tangkal kai. Sup ka saung ranggon, kukuh we atuh. Pikeun eta si Rabet sabada kanca meni bunga. Kulantaran tetela para prajurit teh dina waktu ngan sakedeung geus bisa dibuburak. Alah hebat jang. Ku emang tadi ujang ketingali bubuligir. Hanjat ka luhur rakit. Dikumahakeun jang. Nepikeun ka eta para prajurit teh sawakeun kitu. Ku Doclo geus diwarah mang sakaligus disingsieunan. Disingsinan we da pugu Doclo teh ngakukeun jadi anu ngagegeh di ieu walungan anu teu mikeun lamun tempat teh geus kagiridi ku maranehanana. Paingan atuh paingan dari kitu mah. Jadi ujang teh ngakukeun meureun bangsa siluman anu ngagegeh di ieu walungan. Panuju hebat jang hebat. Paingan atuh. Prajurit teh nepikeun kalalumpatan jiga nu sarowakeun. Halus jang. Ucara kitu pasti. Eta para prajurit teh geus moal kumawani luntalan tok ka ieu batan-batan. Padumukan urang bakal aman. Halah, hebat jang Doclo. Teteh lah ujang teh geuningan. Bisaan. Nya meureunaan pasti dipercaya. Kulantaran kayan ujang nu teu ilahar, disangkana mah ujang teh bener we. Bangsa siluman anu ngagegeh di ieu patempatan. Nya bener mang, keur mah kapan tadi? Doclo teh ngabebelaan we merosotkeun baju jeung calana ukur dicawet tungkul. Ngarah maranehna teh beuki percaya lamun Doclo teh lain jelema, tapi bangsa siluman. Nya pokona mah hebat lah. Da pasti bakal subar beja. Geus pasti bakal gujrud. Urang bakal aman. Kulantaran geus moal jalma nu kumawani ngulampreng ka ieu patempatan jang. Kitu mitra kayaan si Doclo sabaraha kanca teh. Keur saeulanan mah ngarasa yakin lamun urang kerajaan teh para prajurit geus pasti cenah moal daek di daratang kareta patempatan. Lantaran dirinya teh aya anu ngagegehna. Mitra kaum dangu kimangli anu bebeja ka atasanana. Lamun neneangan para bajo laut teh handa hasil kalah ka panggih we cenah jeung jurig anu ngagegeh di sisieun walungan Muara Bakti. Eta atasana teh henteu percaya. Sapiraha cenah bet papanggih jeung jurig sagala rupa. Dewek teu percaya lamun si laing manggihan siluman deuleu ulah arisan. Nah bener, maneh teh geus ngajalankeun tugas kalawan hade. Leres ki. Jisim abdi sabaraha kanca teh barantos mariksa. Ka eta sisieun walungan Muara Bakti ngan edas. Laina nya komplotan bajo nu kapendak kalah ka manggihan jurig anu ngakukeun ngaran si Doclo. Anu ngagegeh di eta walungan rakit teh kuat ka hancur. Nu bener sia. Pokona mah dewek mah teu percaya deuleu. Ayeuna keneh
jajabkeun aing ka itu. Ku aing bakal diteang. Piraku aya curik bungkelekan deuleuh. Ki Chandra mah henteu percayaeun lamun eta Ki Mangli sabaraha kanca teh geus manggihan curik bungkelekan. Nyata si Doclo anu ngageugeuh di eta walungan. Baju we atuh kapaksa. Sieun-sieun oge Ki Mangli teh ngajajabkeun Ki Chandra. Kayaan wanci teh geus mimiti sareupna. Kayaan di sieun walungan teh atuh beuki pika sieun jeung pika keungeun keur Ki Mangli sabaraha kanca mah. Tapi pikeun Ki Chandra mah teu ngludeung da puguh acan kungsi nyaksian. Lamun di eta patempatan teh aya makhluk atawa nu ngageugeuh di eta patempatan. Belah mana we? Eta dembongan anu curik nuaran si Doclo teh. Palih ditu kitu, ti ditu mucung heula teh. Ceuk Ki Mangli bari nuduhkeun kalabah mucung heula si Doclo teh. Ki Chandra teh laju we atuh ngagajleng ngagujubar. Mana teh hayang mastikeun nya cenah aya curik anu ngageugeuh di eta walungan. Malahan mah ditang-tang we ku eta Ki Chandra teh. Gorowok Ki Chandra teh kegeroan si Doclo. Caturkeun si Doclo anu keur aya di luhur atawa cicing di saung ranggon. Basa ngadenge sora anu ngageroan ka dirina tuh mani curing kaget nasa cenah anu gegeroan teh. Alah mang, aya anu gegeroan nyalukan ngaran Doclo. Nah saha wayah kieu wakaning geus teres sareupna. Moal kitu bangsa siluman nyaan mang. Sapedah kapan tadi beurang Doclo teh geus pura-pura jadi jurig nu ngageugeuh di ieu walungan. Nya jadu ka teuing jang. Alah nya jang. Tah. Tang ka ujang geuning. Tapi ke. Moal kitu para prajurit teh jang bisa jadi eta prajurit teh datang deui ka ieu tempat-tempatan ieu. Lain jurig. Da jelas ku Mamang Wi kadenge. Nyabit para prajurit anu cenah ulah wani-wani ngaganggu ka para prajurit. Jelas jang. Ieu mah jigana teh para prajurit deui. Bener mang. Keun sia dagoan. Pasti eta para prajurit teh jigana masih kene panasaran, acan percaya. Keun ayeuna ku Doclo bakal dising hareupan deui. Wayahna Mamang mah caricing di dieu. Ulah nyurigakeun keun. Urang warah deui tah prajurit teh. Nya jang, jangan jang. Pokona mah eta para prajurit teh kudu diwarah deui jang. Sina sarwakeun. Si Doclo laju we atuh gura-giru turun di luhur tangkal kai. Kiwari teh geus aya di handap dieu we. Bari merhatikeun ka sabeneurna tempat-tempatan. Teteh lah. Anu gogoroan teh di tempat kejadian tadi beurang. Jelas atuh pasti eta teh cenah prajurit. Geus kitu mah ucul-ucul mukaan baju kudu make cawat wungkul gujubar. Si Doclo teh ngagujubar ngocai di walungan. Kacabak laju teuleum. Pucung hul ngintip-ngintip ka jalma anu keur hohoak gegeroan teteh lah bener. Katempo aya saurang lalaki anu keur nangtung we sisieun walungan. Bari satu kangeuna teh sababuhan prajurit anu kungsi panggih tadi beurang. Teteh lameureun baturna panasaran datang ka dinangtang ka aing. Dagoan sia. Aing bakal kaluar yeuh. Si Doclo laju teuleum we. Geus kitu basa geus deukeut ka hareupeun eta si lalaki atawa ka eta prajurit nu ngaran Ki Chandra. Pucung hul atuh. Si Doclo teh mumbul ka luhur. Gajleng langsung luncat naik ka darat. Puguh we atuh pikeun Ki Mangli mah mani reuwas. Jelas kulantaran geus nyaho ka eta makhluk teh nu tajalian ti si Doclo. Ki Chandra oge basa ningali kitu mah atuh rada we wani ngajengok. Panonna mani molotot kulantaran kabuktian ayeuna mah kanyahoan geuningan. Eta nu disebutkeun si Doclo teh. Kayaan awakna memang tilahar aneh beda jeung urang manusia. Aing si Doclo ayeuna datang nyampeurkeun ka dieu. Kumaneh ditang-tang saha sia teh? Kumawani nangtang ka aing deuleu. Jadi teh si Doclo nya. Bener teu salah. Aing sia si Doclo teh anu ngageugeuh di patempatan.
sia nangtang ka aing sarua jeung hayang cilaka deuleu. Kitu na teh si docol ajun narajang dan gerakan teh munggu jabat. Tirlik narajang ka Ki Chandra. Sok sanajan bisa kasebut Ki Chandra teh tingkat pangabisana lain lumayan aya disaluhreun Ki Mangli. Tapi adi ditarajang ku kacepatan anu pahara cepat nama, henteu sempat pikeun ngalawan nu akhirna mah runtuyan panarajang si docol teh nenggeleun apisan kana sasaran hiuk jebrot jelebet jengkang kedebut. Ki Mangli sabarakanca bahasana mireungeuh Ki Chandra rubuh langsung we atuh pating barata kalumbatan lain kalah kanulungan. Ki Chandra anu geus rubuh namru teh cobaan ngunial hudang geus kitu mah lain ngalawan kalah kanuturikeun ka Ki Mangli sabarakanca. Soak teteh lagening cenah bener di eta walungan teh aya anu ngagegeuna. Kalah kalumpat si kurang ajar teh dasar prajurit balalago wungkul. Atuh ari geus karuhan kitu mah si docol laju we mulang deui rap disalin deui geus kitu mah kalacat naik di kana luhur tangkal sup deui ka saung ngeranggon basa geus nepi di luhur prajurit tarangap deui ku eta si rabet sabarakanca kumaha cenajang. Eta para prajurit teh geus diwarah. Alah kumajang eta prajurit teh geuningan meni gancang jika nu lalumpatan bieu teh. Enya mang lalumpatan ku kuring nebieu teh geus dikebrot ah. Jelema anu polontong ngawanianan ka aing nangtang mang. Pokona mah geus dijebrot mah langsung soak kalalabur. Halus jang hade. Pasti marena teh bakal leuwih percaya. Bakal leuwih percaya lah. Pokona mah urang cicing di dieu teh bakal aman. Ieu tempat bakal ibur jadi tempat anu sanget. Enya mang aman pokona mah. Alah mang waktuna beak geuning. Heuleuh mitra waktos na cenah parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajar carita. Si docol cukup sakti guriang tujuh duki ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya prahatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.